Cari baju branded murah, baju Pedia. Miss, itu malam mingguan, Miss. Orang mah malam mingguan macet. Ketang, sekalian welanya jodohkan si kutil iya. Ya, 70 deui. Geus buru-buru mana baru siap pokoknya siap. Ganteng. Sama ngerawaskeun wae goblok. Ih, Saya tau ngomong gitu atuh. sih. Kayak kerasukan setan sih ya. Iya baturan orang. Ngomong we atuh hayang minta nomor WA mah. Ente. Geus mana HP-na? Aduh anjing. Halo blader urang anu lalucu. Tah ayeuna urang dek nyaritakeun film pendek tentang bucin ya blader. Oh nya, marani nyaho teh sih naon bucin teh? Oh nya, kenalan heula atuh jeung urang. Ieu urang Ewon. Tah, lamun ieu ngaranna Kumis. Si ieu mah bucin expert. Oh nya, tong poho atuh di like, di komen, yang di subscribe nya mun resep. Halo Yang. Hayang nyaho kisah selanjutnya, pokoknya Iya. tonton terus we nya. Aku nggak tahu sih belum tahu mau kemana-mana. Kamu kemana malam ini? Aku kangen tahu. Kapan ya kita bisa ketemu? Oh iya nanti aku pulang deh bentar lagi aku pulang ya. Pokoknya kamu sabar aja ya. Oke? Miss, mana itu malam mingguan, Miss? Kieu we, nggak poe mah. Orang mah teleponan wae. Aing mah geus bosen ngajomblo teh. Matakan move on chat teh. Lain teh bisa move on aing mah. Lain teh bisa mohokeun rasana si doi. Tuh, kenalan. Tah rasa titik-titik teh nih. Titik-titik naon? Aja isi we ku sorangan atuh titik-titikna da geus gede atuh lah. Kamu dulu. Halo, Mak. Di mana ih? Keur di kosan. Ya atuh baturan orang nongkrong, orang kergabut Di mana? di tempat kopi. Orang mah malam mingguan macet. Ketang, sekalian welanya jodohkan si kutil iya. Ya, 70 deui. Oke, tungguan ya, Mak. Orang siap-siap lah. Oke. Won, antar yuk. Antir ka mana ih? Nges buruan antar, pokoknya mana yang bakal bunga. Orang goblok ih, engke di jalan sok aya motoran bobogohan terus peluk-pelukan nembung ah. Nges buru-buru mana yang baru siap, pokoknya siap. Ganteng, kaskeun. Kena. Oh, kena. Iya, pakai jaket iya. Jadi kalau iya tah. Itu iya. Sengaja aku datang. Siapa ngerawaskeun wae goblok. Sih tong ngelamun wae tuh, kerasukan setan ya. Pan mana yang setana? Mana setan kunti tah? Iya baturan orang. Kau melihatku sampai terdengar bunyi dak-dik-duk. Detak jantungku, kau rayu aku sampai aku Ini satu tong lili lah, ih.
Wah, tuh maaf. Modus ya mah. Kumaha? Bunga kan diajak orang. Siapa? Mana kenalnya dia? Aku tuh bete, aku tuh galau, gabut. Pokoknya mah banyak pisan lah. Aku teh nih sendiri terus atuh da. Meni geuleuh aku atuh siapa ih. Ya biarin we atuhnya kayawannya. Iya, nggak apa-apa. Make bahasa Sunda we atuh lah. Ya. Ya sih, mending pakai bahasa Sunda we. Tah. Iya sih, ya udah sih. Teu naonnya da teu kudu era, teu kudu gengsi make bahasa Sunda ge nya. Satu. Emang alaman nuju naon di dia? Emang teu bobogohan gitu jeung ka Bogor? Kunaon? Sorry. Duaan we ngobrol teh ngajakan orang ih. Lu sih Miss ngaganggu aya. Nyangges lah, orang rek cauh heula neangan awe seger ya. Ih, gitunya lalaki mah geuleuh narajis. Cari baju branded baju pedia. Kata si Teh Ratu. Ulah atunya, orang rek kilit heula pokoknya mah. Pon jaga dulu lah ya. Lupa macam-macam, sama-sama boleh lah. Siap ya. Ewan. Ya. Sinting sugan. Urang ngageroanna naonnya? Al atau Ma? Eta mah bebas kumaha awe. Berarti lamun kitu mah Bunda. Nah, Bunda coba. Nanya. Soalnya kita kan jadi bunda ti anak-anak kita. Sampai aku jadi malu. Urang teh asa pernah ningali maneh tapi di mananya? Di mananya? Ih, sugan aa. Oh, apa? Maneh teh besok hadir di mimpi urang kan? Kau sentuh Aduh, pusing. Aduh. Iya, soalnya bayangan kamu teh sok aya wae di pikiran urang. kau sentuh Melelehin kepala dari teh. jadi gemetar tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Aku terpaku membayangkan sesuatu. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diriku membayangkan sesuatu. Inti geus peuting geningnya. Iya meuli teu karasa. Kumaha atunya? Aya ojol aya keneh teh nya jam sakieu. Jam sakieu mah atuh geus eueuh. Bari kumaha atunya? Nya geus kurang anterkeun we nya. Ih, geus teu kudu teu nanaon. Teu kudu. Jangan naon. Teu kudu. Yang geus atuh aya kitu mah urang teh heula tuh nya. Ya atuh menitong kitu. Nya abis sorangan. Henteu atuh. Mana tega urang ninggalkeun bidadari saya. Kau melihatku sampai terdengar bunyi dak-dik-duk dak-dik-duk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku Tang di depan, iya. Ya. Dah. Oh iya, mana teh? Ya gampang atuh ieu kitu mah. Gampang naon? Ya gampang, kan lamun ulin ka dieu bisa mawa keluarga, Nanaonan. ngalamar. Nanya di WA urang teh eueuh mengaran manis ya? Ngomong we atuh hayang minta nomor WA mah. Henteu. Geus mana HP-na? Itu beneran? Urang asupkeun nomorna. Henteu teu nanaon. Teu nanaon mana? Itu ya teh maksa mah. Nya. Nangis atuh. Urang balik ke nya. Nyasok atuh, hati-hati nya. Geus
Aduh asik. Sesuatu Kunaon ih. yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Cari baju branded